Assalamualaikum sampurasun dulur. Empes. Alhamdulillah dina dangeuti urang tiasa dipatepangkeun deui sareng dulur sadayana dina Raraga Podcast ngawadul anu dimulai ku barudak Pus. Eta intina mah tina film urang Sunda gitu nya. Mung dina selain eta teh urang ngayakeun dina acara podcast kieu. Khususnya dina podcast kieu urang ngobrolkeun dina masalah seni sinareng budaya, khususnya seni sareng budaya Sunda lah gitu. Alhamdulillah urang tos kadongkapan sepuh urang sadayana nyatana Bah Uki. Amin. Amin. Mas Bobi. Kumaha kabarna Bah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bahnya. Apa rajular ya itu sopan bu gitu dah tos biasa gitunya sareng Mbak Uki. Jika gaduhan tukang kali istri yang anom itu banget tuh. Gak ada beda kita tuh. Gitunya sareng Mbak Uki reng-rengan orang di khususnya di Barudak Pus gitunya. Jadi hampura lain sopan. Nyobanya. Kieu anu yang diteruskan ayeuna ka Abah khususnya dina seni bidang pencaksilat. Pangintennya ada Abah anu di canakna dina seni senarung budaya khususnya pencaksilat gitu Bah. Awal mulana Abah ngamumule belajar pencaksilat teh ti iraha? Di tahun 80. Tahun 80 ya. Terus laminya Mana ada berkembang nama gering video ada seberapa tahun ya? Paling 5 tahunan. 5 tahunan. Ya. Eta teh selain Abah gitu. Mungkin aya reng-rengan apa rencangan Abah gitu anu pernah sapaguronan gitu sareng Abah. Aya. Aya? Anu sareng saha eta? Badin. Babin. Saya. Oh, Bakuan gitu. Mung anu gitu. Mung anu ngadirikeun paguronan khususna dina pencaksilat mah Abah panginten. Iya. Oh, gitu. Tah kieu Bah, Abah pribadi gitunya dina awal mula na belajar ngabule ngilu lah istilahna mau guru gitunya. Ngaguru dina pencaksilat gitu. Di saha? Mula-mulana di tahun di Bengkong. Di Bengkong. Ya. Daerah mana Bengkong teh, Bang? Daerah itu Orang Bitung, Pajagan. Pajagan. Kersana ti? Kersana ti saha eta teh? Di Oleh. Oleh. Ya. Saambangun panginten irama. Sekarang ya, iya. Mohon mugi atuh si dijembarkeun sagala harupina ka olehnya. Amin. Terus Muka oleh terus di PCD ku si Gajah Putih. Gajah Putih. Gajah putih oge pangintennya. Kamu aliran dina pencaksilatna Abah nyana aliran naon Bapan soalna dina pencaksilat. Ya Menpo pangintennya. Seur gitu kan. Cimane. Cimande, Gajah Putih. Kalau Anu di canakna Cimande. Bahasa Cianjuran. 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 Menpo Cikalong pangintennya. Ayeuna niatna Abah dina ngamumule khususna seni sinareng budaya pencaksilat kumaha Bah? Naon-naon. Dina niatna Abah ngamumule dina Tujuan pangintennya. Tujuan Abah apa? kan keperobihan zaman gitu kan. Mungkin zaman baheula mah barudak leutik teh gitunya nu aralit sedang naresep tanpa diajak oge dan datang sorangan. Benten kan ku zaman ayeuna mah gitu. Orang kali teh rada tanggal gitu Bah tah. Ya, itu zaman ada. Ese baru datang teh. Ajak. Kapungkur mah panginten Bah kanggo aya musim zaman Belanda teh pan panginten tiasa ieu nya bela diri. Ai kanggo ayeuna mah panginten Abah tujuanna naon gitu tah. Kalau masih kamu mulai teh. Ngembangkan iya we penjelasan ayeuna nama modenan kan ukur baru teh ukur kana kembang gitu. Kembang. Ya. Supados teu panggung panginten Itu nya. karena usina mah geuningan gitu. Bukan can hoyongan. Oh, lamun diajarna dugi ke sampai ka kembang doang gitu. Ya. Aku mah jeung usina Fungsina benten deui panginten nya. benten. Mohon deui.
nama kanggo ibingan gitu. Ay nama korenan ikut kaulinan. Oh, kaulinan panginten. Senian. Ya. Hari eta bah selain pencaksilat gitu nya anu ayeuna di lakonan ku Abah gitu di dinas seni budaya. Abang sok nyenak sareng budaya Nusantara kan biasana identikna kieu bah. Lamun dina pencaksilat mah identikna sok kawadukan nih. Model anu kitu. Ngan eta mah ada Semacam debus panginten ya. Gitu. ngan ukur style liaeun gitu. Apa hukum? Atuh hayang tah. Ada apa itu betul mah? Baraha. Nganter kadang kan bah ari di zaman ayeuna nya dina model urang tampilan padahal mah ada debus oge masukna kana seni budaya urang khususna untuk orang Sunda hungkul malahan mah cakup ka khususna orang Indonesia. Da orang Indonesia mah tadi mana boga tradisina masalah debus mah gitu. Ngan kadang tampilan ku zaman ayeuna jeung zaman baheula mah aya baheula mah da jadi bener-bener hiburan. Aya ku zaman ayeuna mah kadang nu nontonna lain hiburan tapi tantangan. Kalau bana teh ciga nu nantang padahal kan urang teh pengenalan identitas budaya urang padahal gitunya. Satik-satik lamun di medsos misalkan nampilkeun dina kabudukan urang. Aing bisa balaga komentar teh kada ari itu bah. Malahan masuk kilas coba jeung aing cobaan sok kitu aya namanya. Tos teh dihargaan deui pangintennya eta mah budaya teh. Mah lain urang mah tong nempetin anu kitu lah pangintennya bahnya. Dari eta mah budaya urang tong boroning kitu lah. Cek dina kasarna budaya urang teteluhan gitu. Ada budaya orang Sunda mah tiba heula. Tong boroning orang Sunda di luar Sunda ge masalah nu kitu mah emang geus ti nenek moyang mah gitu. Tapi bukan berarti orang ayeuna kudu bisa telu, ya kudu bisa telu. Tapi pengenalan buyut urang baheulana kitu identitasna bangsa urang teh gitu. Bah, Kana yang ngajaga identitas. ai kanggo ieu mah panginten dina eusi mah Abah mah panginten nya kanggo yang jaga diri hungkul mun Abah da di kanggo ka budak ayeuna mah bilih disalahgunakeun pangintennya. Entak teh dipasihan saking eusina teh panginten. Ende tepatnya hoyo mana murah kali ya. Kalau sekalian Abah we pangintennya. Nya, angkur kana kemana kok. Ya tak gitu, Mbak. Angkur kana pencari pencari. Kumahanya jadi pergaulan zaman ayeuna mah segala pergaulan baik di kampung, di kota, di dusun, di mana wae ge eleh ku handphone, Mbak. Iya. Ayo elek we apa. Bah heula Abah eta dina masalah silat teh sok diadukeun teh yang ngencanganana gitu. Oh sok Sosok Saha tah lawan Abah nu paling jago teh tah? lawan kadang-kadang Kade tah teu ngaku tah, kade tah. terang aku bahwa Ai Bah puan eleh atawa sok menang. cobe. dan Bapak Anda sudah masuk, Bapak Anda sudah masuk. kadang-kadang elek Cobi calukan. Calukan coba. Musuh Abah baheula teh calukan coba. Calukan. Geseran apa kata? Sok. Dorang Bapak Anda. Abah kadi geser apa? Tah, kanggo Bah puan dicalukan. Ieu teh musuh bubuyutan panginten. pasar pemuron Turun ya. Kanggo latihan mah musuh bubuyutan teh ieu nya. Sarehat atuh sadayana teh. alhamdulillah Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. tak kapan gini anu mah baheula mah teh kieu ayeuna menjadi kieu kalau bisi teh Nah, sanes kalebihi sanes sama guru kieu ya. Ais guru. Kurantaran ayeuna geus zaman modern, aya baheula mah paling gede oge nanti didukui sama. Ari ayeuna mah lain ikat barpang semplak. Teh, kitu. Nah, anu jadi sabab aya baheula mah pan dina ayeuna main poge. Cara make pukat ikat segala rupa. Mau punur. Kumaha cobi carioskeun pengkawis masalah latihan baheula Abah Uki jeung Bah Puan teh kumaha tah? Dina waktu Abah masih kena alit gitunya dari tahun 80 teh Abah teh geus ngajaran kitu teh mah ngajaran rumah tangga euy era sebenarnya diajar eta mah. Nuhun. Aya diajar mah rek bener teh bener ge ngaranna ge diajar. Nah, gitu. Da bahasana kitu. Tah orang teh bener gitu.
ketika ngalalana deui diajar deui latihan teh jeung ieu teh. Saha nu eleh teh tah? Tah dina waktu sarita abah sapaburonan nuju alit mincar yang pos ayeuna Panggih deui kan. rumah tangga manehna tos rumah tangga papanggih deui gitu. Dicobi deui pangintennya. Dicobi deui ayeuna mah cing teh entong kana nu kitu. Kana bela diri teh ayeuna mah cing teh urang diajar kana eusi-eusina gitu maksudnya. Nya diajar alhamdulillah perkembangan anak dugi ka ayeuna alhamdulillah. Itu aya dina masalah latihan mah mimiti tepak 5 kana tepak hiji kana kocokan kana naon gitu terakhir teh disebut teh nu Padung gitu. Tah tidinya tah Oke, Bah. Namun dina pencaksilat kan ini tepat hiji tepat dua. nya Eta teh lamun dina pencaksilat dugi kita tepat sabaraha. Nu paling tinggi. rata-rata nama tepak 2 we. Oh gitu. Nah, ayeuna tepak 5, jadi dina igalna 7. Lamun tepak 2, ka igalna 8 gitu eta teh bentana teh gitu. Lompat nama enggak karena tepak hiji. Nya. Tepak hiji terus Tah cocokan. gitu. Dina padung-dung mah kata-kata panginten seunang nganggo eusi pangintennya. Iya sih didinya mah. Pamungkas panginten. Iya, Bah. Dina seni bela diri dina pencaksilat. Kadang tong boroning istilahna mah urang tampil latihan. Kadang lamun teu sengaja urang misalkan diundang di daerah gitu ya keur tampil kadang musik aya nu asup Eta mah kumaha dina kondisi saresna mah. gitu. Anu tadina sok narik karena ayeuna bade tina asor, tina ribahi, tina aljabar. Tah anu kitu jadi henteu tiasa ngondisikeun dina waktos ayeuna nuju ayeuna dina ngagendang sumpamanana atawa dina kidung. Tet inget teh kana ajian anu aya di lebat urang anu emutan urang. Dongkap ya panginten. Dongkap eta mah. Matak di dinya lamun dina pagar teh mah hiji kudu kuat pagarna gitu. Tah nu disebut pagar teh pandina imah padamelan urang sehari-hari gitu nya dina toriko disebutkeun ilahi anta maksudi teh saterasna ka ditu tah eta pagar teh aya hopi sareng jahat tah eta nu kedah dijagana. Tah enak kieu Bah lamun misalkan aya jalmi baik anu di jero daerah gitu nya anu di dalam daerah maupun anu di luar daerah khususna gitu nya umumna lamun misalkan aya nu hayang diajar karena seni pencaksilat gitu nya kan ari zaman ayeuna mah datara jauh tina pemikiran teh kana nominal biaya lah ya dina lamun dina sakola teh mah gitu nya jang diajar eta tah kira-kira jang abah pribadi khususna di paguronan abah eta aya nominalna kena sabaraha. Ya kudu Yang penting budakna daek. yang penting budakna daek Kan. Alhamdulillah panginten bae kitu mah. dan niatna abah mah meunana hayang Ngamumule. ngajaga Mulai ngembangkeun gitu, ngembangkeun bakat. dulur Supaya ganti engke. gitu jadi regenerasina nya teu pareum tah dulur yang dulur nu di mana we ayana baik anu di daerah Cianjur anu caketna nu tebihna gitu nya anu sepuna bilih aya nu yang diajar gitu nya dina masalah bela diri Pencaksilat gitu nya budaya seni urang sok mangga dokapan tong di pikiran tong diemutan ku masalah patokan biaya sabaraha Gitu. yang panginten palih mana teh lokasina teh teh. enak kieu weh jang si abah pribadi Di cukir. jang si Oh, abah daerah. pribadi merenah niatna dina ngamumule budaya ieu emang hayang ngamumule gitu Ya. murni ngamumule dina budaya urang ayeuna lamun misalkan dina masalah biaya merenang si abah mah teu menta mung ieu mah balik di pola kapikirna ka si dulur gitu nya nu hoyong diajar merenang dina kaluar biayana oge lain can si abah Kaemutan panginten. tapi lanes tapi eta biaya jang si orang atau napi orang kali mari diajar mungkin biaya jang mamna Tah Oh, gitu. jangan ngaliwat gitunya panginten. jang mamna we emutanna gitunya kan jang masalah biaya nu sana-sana mah si abah mah lillahi taala gitu Ya. mungkin karena banyak atuh diajarnya nya tuangna gitu si abah berat-berat ubah
Panginten Diajar anu teh jadi ajar dahar berarti kudu diajar dah. anu hoyong ieu mah pangintennya Nah, hari ayah mah sih abah ge moal begitu naon. Bung ieu mah merenang gitu nya. Udah anu diajar kudu nyadar diri oke. Mah jangan ajar aja dahar dah. paling pokona mah inti nama nu hoyong tiasa pencaksilat panginten resepna meureun dengan ukur rokok amun bah palingnya panginten anu hoyong tiasa pencaksilat mah dongkap we ka wilayah Gunung Padang panginten Ti abah merenang ya kitu nya. dimangan dah jeung Dua nanti 12 tangan terbuka di mana wae nu dongkapna ka abah. Nah, kita dorong dua anak ayeuna ti masyarakat sadayana misi paranyang yuswa Amin. bari sehat bari jeung sehat gitu. Oh da ayeuna panjang umur ga ari teu bisa gitu teh mah geus teu gunana naon mending Bah. kana babet bil ieu mah bilih anu ti tebihna ti nu mana wae nu dongkap ka wilayah Gunung Padang panginten hoyong tiasa pencaksilat teh panginten pan teu uningaeun saha-sahana tah kasaha kita upami ieu teh milakian Kahiji teh meureun anu dicariskeunana teh kabah uki tujuanana Uki, panginten. terasanana meureunna lamun di Gunung Melate mah kabah Puat atawa ka Kang Rusmana sakitu. oh sakitu Kalau dulur anu tebih gitu nya, misalkan daerah Bogor, Mohon. daerah Cianjur anu kotana, Sukabumi kotana. Pilih misalkan ayeuna hoyong ngiringan dina ngamu mulai budaya urang. Baik ieu mah ngamu mulai teh lurnya pencaksilatna diajar musik karindingna, Tah gitu. diajar pecakeunana jaiponganana sok komentar we di badihanap Tah, dina gitu, video ieu biasa. di komentar mungkin ku abdi sareng reng-rengan ayalah dibalas gitu nya komentarna kedah kumaha-kumahana gitu langsung biasa ka kasepuhan gitu ya ka Abah Muad baik pun ka Abah Uki gitu mungkin diarahkeun lah sok we komentar pilih anu hayang kumaha-kumaha mah soalna kan kadang cukir Cianjur mana Mana searching gitu, gitu nya bisi patokan nama Gunung Padang panginten Patokan nama Gunung Padang. sok we komentar mungkin kurang-rengan merenan diarahkan gitu. iya Tah eta patokan Gunung Padang upami ka Gunung Padang naroskeun anak Bah Puat. Tah sakitu Insya sareng Allah. Bauki di mana gitu. Nah, Oke, Pak. mungkin pada Kudu Ada kapna kuningan. dulur ayeuna ka daerah Gunung Padang naroskeun kersana Bah Puat Sinareng Bauki. Insyaallah tos Kuningan. karenaleun tos aruningaeun mungkin ge dituduhkeun gitu. Harapan Abah ya kumaha Abah dina seni bidang pencaksilat di zaman ayeuna kaharepna gitu. apa mah yang iya bah yang macam pika ngembang kan ya pika Tapi- mun teh mah ulah belajar pangeum Saat panginten nama teu parem tetep Ah, bertahan. eta raras bisa Cacakan dunia orang geus berubah. berubah tah. nama pan ti mancanegara ge terus anu tiasaeun pencaksilat Pertama, gitu Abah, bagi sorangan ya, pandangan sorangan. Jelema budaya mah teu berubah, nu berubah mah zaman. zaman Tah eta raras bisa. Sebenarnya mah ayeuna cenah kato kampungan ngulik begitu. Nu kampungan mah maneh nu diajar. Raras bisa. Ah, Heeh. Cirining naon disebutkeun kitu katrona maneh korban zaman. Lamun misalkan maneh bener berkembang mah gitu jelemana mau kudu korban zaman. Lain ya, teh. Pak iya sih harewos teh hayang naon itu Lain jigana hoyong mamam boga nanya. bangun teh hayang mamam ieu mah lain sih kecuris wae gitu Duelkeun lah, duelkeun. Endah lah. karunya Geus dewasa. tuh dewasa gitu. Jadi jadi sabab disebut abah bolohot ari abah mah pan jangkung gitunya. oh Ieu mah penek jadi antara hate jeung otak teh deukeut mata lancar ini bahasana ge empat. Nganti haresan hayang dahar sih Tah, kan mah ya. gitu. Padahal mah da geus disiapkeun ya. Nah, gitu dulur, alhamdulillah kurang biasa silaturahmi sareng kasepuhan di dia khususnya bau Sinareng Bakuat anu memang ranjeuna ngamumulih dina seni Sinareng budaya urang khususnya budaya Sunda mugi kasepuhan sing dipasihan yuswa anu panjang amin amin hirupna anu berkah amin selamat baik dina sagala halna paniatanana sing kalaksana kitu pun dulur nu aya di mana amin sakitu panginten dulur dina acara podcast nu ayeuna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Sampai